Baturan wilujeng sumpi ke calon panganten. Dianti-anti di kamari dilanglangan disimpangan. Ayeuna parantos junub kana waktu ningang kana mangsa. Ye calon panganten parantos aya di payunan urang sadayana. Oge, alhamdulillah diberi pados ngawilujengkeun sumpi wabil khusus karombongan di calon panganten pamagat. Atuh semangat ayeuna kamoga ibu ramana calon panganten istri majeng kapayuneun calon panganten pamagat urang lajengkeun kana kalungan bunga maka bunga na dicanak wae mangga teras majeng. Kamu bunga malakinya pados disiapkeun bunga malaki. Mangga bunga malakina pados dipersiapkeun. Ibuna majang sakadiku majang kapayuneun calon panganten ras majang sok majang ka iki mangga dicanak wae bunga malatina lawang kali kalungkeun punya urang ijakeun heula. Bismillahirrahmanirrahim. Kaset mantu ibu dina enjing-enjing ieu ibu baris kalungkeun ieu bunga malati ka hidep. Mugia hidep sing aya dina kabagjaan dina rumah tanggana oge sing dipanjangkeun yuswana. Ieu bunga malati anu kumaha sing ngajantenkeun saksi kanggo hidep duaan dina ngawangun rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sok salih heula jang iki salih ka ibu mertua. Tahan Bu, tahan. Mangga ka Rama. Oke, kanggo ka ibuna Teh Lisna majang ka sagedengeun jang iki Teh Lisna majang. Oke ka Kang Wahyu majang Kang Wahyu. Sok salih ka besan ibunya bangga salih. Mangga. Tahan Bu, tahan. Oke, boleh cipika-cipiki Bu. Cipika-cipiki boleh? Aha. Telisna salib ka besan pamagat, maka Kang Wahyu salib. Oke, sip. Sok ayeuna ibu pengantin istri majang ka payuneun Kang Iki. Mangga digandeng wae barangan Kang Iki, mangapa majang saeutik Pak. Mangga canang wae ka tempat anu paling bisa gikeun.
sebagai sesepuh di pangadan waktu sareng menik disanakeun. Cek satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin anu musim kuring dipin hormat. Alhamdulillah. Dina dinten ieu kaping 4 2023. Pribados kawakilan ku keluarga besar calon panganten pamegat panglaksana Ibu Lisna kali Bapak Selamat selaku Ibu Ramana, Ibu Rama kandung calon panganten pamagat anu wastana Jang Muhammad Iki Effendi. Alhamdulillah dina enjing-enjing ieu pribados tiasa kempel ngariung pamprok Jonghok sareng keluarga besar di calon panganten istri anu wastana Bapak Didi Supriyatna kali Ibu Dewi Rahayu, Ibu Rama kandungna calon panganten istri anu wastana Sanggita Priyani anu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah dina enjing-enjing ieu pribados kumawantun ngalangkungan para sepuh sadayana ieu teh pribados teh rada bingung kitu nya. Ayeuna dina enjing-enjing ieu pribados janten sesepuh sareng ari Bapak MC aduh anu keneh. Abdi teh ngalalangkungan Bapak MC kitu nya. MC sareng abdi teh sepuh abdi. Itu mah masih kan kurang. Alhamdulillah kitu nya. Sok sanaos kurang kali tapi pinter anjeunna kitu nya. Pasti asa MC. Udah cepat kumaha kitu nya. Ujang bae kitu. Oh, coba tak adet. Itu sebenarnya nyata Kang Oka Bapak Momor. Tah itu teh sanes punya pamomor teh nyata eyangna Iki Effendi calon panganten pamegat saurna teh bade kaul mudah kanyaah nurang kadeudeung kanjana incuk keun cenah aki cenah erek kitu kieu jadi ditu di Kafe Delis nah kitu nya. Mudah-mudahan we kitu tah dugikeun ka pamaksadanana laksana dina dinten ieu mudah-mudahan singkat jantenkeun tapi panjang yuswa kitu nya dari maos mah geus aya panjang yuswa kitu. Oke para wargi sadayana alhamdulillah pribados teh angkat nanti bumi ka ieu patempatan teh tadi pada subuh kitu nya. Mudah-mudahan kayak uing nanti dia pangitan pribados sapana kanca pada seueur kitu nya. Oke, dina ending-ending ieu pribados teh bade pamaksadan anu utami daya sanes. Anu kahiji nyaeta pribados sejak silaturahmi wabil khusus kanggo ka keluarga di calon panganten istri anu kawitna di Ciamis mantan ibunya sumohon. Panganten istri di Ciamis abdi di Tasik caket ku si tatanggi itu beda arah gitu. Mungkin rasanya abdi ayeuna tuju di dieu kitu nya sumohon. Anu kaduana daya sanes pribados teh nyaeta sejak masrahkeun. Masrahkeun saha sanes eyangna masrahkeun ieu Jang Iki Effendi anu bade didahulukeun ka putra Bapak Didi kali Ibu Dewi. Atuh mudah-mudahan kitu nya. Didahulukeunana ieu doa mempelai sing aya dina kalancara
oge aya dina kasalamatan. Oge Kang Oka Kang Iki tong leuwas Bapak lebih parantos aya gitunya dipangkeureuh. Keun tong deg-degan Kang Iki tenang we nya. Tah gitu. Sumuhun. Anu katiluna pribados langkung dipayun dasihapunten woh bilih. Dina angkatna di bumi nyaeta ngalet nyatang pinang ngabring tapi teu aya anu dijingjing teu aya anu dibawa sanes pribados teu hoyong jang-jang jingjing sanes pribados teu hoyong kupal debeul nanging Allah parantos ngarinskian sakieu uktosna atuh ti pribados ulah kira-kira ngapunten mobil khusus kanggo ka ibu ramana calon panganten nawan anu pribados dicanak ieu pilih kirang nyugemakeun ulah kira-kira ngapunten namun ulah ditinggal tina cacanakanana urang canak wae hikmahna kitu banyak mudah-mudahan ieu cacanakan anu dicanak ku wargi-wargina Kang Iki mudah-mudahan sing ngajanengkeun hiji hikmah sareng barokah hikmahna sareng barokahna ku pribados bade dihususkeun nyaeta ka dua calon panganten. Mudah-mudahan saatosna dicanakeun ieu cacanakan ieu dua calon panganten saatosna didahulukeun janten sah janten caroge sareng pun bojo. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan dina rumah tanggana teh sing runtut raut sakuyuna sing dicakekeun rezekina ditebihkeun dina sagala rupi balaina sing diawetkeun rumah tanggana sing dipanjangkeun umurna tah eta sing ngajantenkeun hikmah dina ieu cacanakan. Da ari dina nikah mah sami wae kitu ibunya teu di kota teu di kampung pasti bakal diijabkeun teh ku bapak penghulu sanes ku pribados itu. Nah, pribados mah ieu mah mung bade nyerenkeun margi dina acara pernikahan sok aya seret sumeret atanapi acara serah terima upami teu aya diayakeun acara eta panginten dongkapna rombongan Kang Iki ka dieu teh bingung kitu bade kumaha saeurna teh nya tah kumargi supados teu bingung kadituna janten nete hamalan teh malapah gedak nyata diayakeun rupi-rupi susunan-susunan ti A sampai ka Z. Ayeuna panginten pribados teh nembe dugikeun ka D. Anu A kahiji nyaeta ngajemput sumpingna ka iki sareng rombongan alhamdulillah parantos dilaksanakeun dugikeun ka parantos cali di payungan pribados sadayana taeta anu kasebat poin kahiji. Poin kadua nyaeta pribados ayeuna ngadugikeun ieu pamaksadan Kang Iki teu aya sanes bade disangakeun ku pribados di luhur sausap rambut dihanap sahibas dampal. Ku pribados bade disangakeun ieu calon panganten jenenganana Kang Iki. Saur Kang Iki teh mang katerakantun Kang Ibu ge dicanak ieu ATM-na alhamdulillah aya dicanak mah kitunya. Abi teu terang sabaraha ageng alihna ieu ATM ngan saur Kang Iki ieu ATM bade dihususkeun ke kanggo kapun bojo. Sabaraha juga cenah Kang Iki sanes mah ieu mah tusuk sate manual. Oh, eta ATM nya alat tusuk manual. Atuh eta mah kang ngongke pun bojo mainnya sumuhun. Tah eta nu utami mah ATM. Da upami teh nyanak ATM percuma ka dieu oge. Ke bojona beureuh seula. Sia atuh kumaha cenah teh. Tah kitu nya. Janten ku abdi disangakeun teh ti luhur sahibas rambut dihanap sahibas dapal. Di tengahna oge sareng ATM bade disangakeun tah kitu Pak anu ku pribados didugikeun dina dinten ieu atuh ti pribados moal tiasa panjang lebar anu kapisaur dari pidato mah dipanjang-panjang tiasa panjang di pondok-pondok tiasa pondok namun ieu mengingat waktos kitu banyak terbatas kakuana Bapak penghulu parantos aya di payungan pribados atuh ti pribados rupi nama acara penyerahan nu sakitu panginten enak pribados bade ngantos ditampik sareng teuna ieu Kang Iki
panginten ku primados pada diantos ku sesepuhna di calon panganten istri anu bade disesepuhan panginten ku Bapak Didi Kusnadi pangintennya. Oke ti primados rupina mun sakitu anu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga atunya kaki deui kanggo ka Ujang MC. Mangga. Alhamdulillah dari wae kibulur teh najan jauh tapi deket, najan alam tapi halus. Anu mana pantos dirugikan ku sesepuh di panganten pamagar, tapi hilang makanya dibangun sanajan pembawaan gede helikopter dibawa tapi anu kinatan dibawa naik kita naik tahu cara kita ai penting dekat aduh langsung dipayun ngaturkeun nuhun ka sesepuh di pamagar anu sakitu nama dan mawarsa naon maksudna cek jadi aya tunaren nu nampi taena bade sangakeun ka Bapak Didi anu bade nampi henteu di rombongan panganten pamagar mik pisangakeun deui ka Bapak kaseureun atur seueur ka pengatur acara di mana penonton sekalian Bapak sekarang pribados perwakilan si pihak calon istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Summa qala aidan ya ayyuhalladzina tafakkaru min ayatihi la'allakum tahtadun. Aku kifayu urang sami-sami pada puja puji kali syukur kepada Rabbi rahmat dan salam berkah berkahan puja dan fakir hamd orang sedaya junjungan alam kedekatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat kasar keluargina kepada sahabat-sahabatna kepada sahabat kepada sendiri kepada ulama kepada sahabatna umatna disebut cinta oleh tubuh anak sanes kantan langkah surga mudah-mudahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala diberikan pertikahan membuktikan sunat Rasulullah SAW anikahu sunati wa marrogiba sunati palesanin hari nikah membuktikan sunat Rasulullah saat mau campur gaul tanpa ikat pertikahan maka Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pemaksadan dan saya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertikahan anak ayana ka barokahan barokah dina rumah tanggana barokah dina rezekina terutama barokah dina melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Pripados atas kami ya atas sepuhna di pihak istri anu namina kita di Bapak Didi Kusnadi itulah ngaturkeun ilmu sumping para tamu sedaya pamina ka safety ukuran terus eta numpunan kana janjina anu bade bersakeun eta sumping
Pokoknya di dalam dia peratus sudut ayu hingga memaksa mulia titik wanci mustahil alasi hingga hati sampakah maka dalam melibat kata maksananya pakai pakai asing kesini kurang jadikan supaya orang nyatakan pokoknya peratus sudut ayu hingga memaksa mulia titik wanci mustahil di dalam dia parantos dikersakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak melaksanakan karena janjinya. Mudah-mudahan pemaksadan saya mudah-mudahan saya diridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian mudah-mudahan pertikahan anak sehingga pertikahan anu mawadah warahmah ayat dina cinta Allah kalian ayat dina pengasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan atuh dina laki lamina sehingga dia terken kukina tanpa rantos ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan takdir ieu sehingga jatuhkan nyaeta bahagian dina cintana Allah ka hambana anu bade ngalaksanakeun sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dina boning ngawangun maklik ka rumah tangga ngabina laki-labina mudah-mudahan sehingga jatuhkan nyaeta cai jadi saleuwih kadaran jadi salawat kacai sing kersa susuci kadarat sing kersa salawat di mana dikersakan gaduh rezeki kersa keluarga jagat. Mudah-mudahan untuk pertikahan dia sehingga pertikahan awal alayan terakhir mudah-mudahan pertikahan dengan anu barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala eta kabarokahan dina rumah tangga biasa bina rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Guna sakali deui atuh ibados nampi naon anu paratos disanggakeun eta ka Riki bin Bapak Slamet eta kamu di punana nyangakeun oge mudah-mudahan ditikah kalayan pertikahan anu sukses kalayan anu dikaridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakali deui nampi ka Riki di luhur sab-sab rambut anak sab-sab gampang di tengah-tengah kaki ATM sebenarnya mudah-mudahan di sadayana ditampi kelayan daya dina kabingahan pribados salah kadarna nampi belum pilih aya sawah anu berupa karakter sesuai sareng pamarsa mudah-mudahan atuh sadayana aun umur di parangapunten kana panapian kirang makeun patapatan oge jamuan ka sadayana kula kira-kira nyaeta agung lumur jembar hapunten. Mun sakitu kena akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingah amarwata suta, bingah kagiriti, bingah saya papadana, bingah segala bingah. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, sadayana nu dipaparikeun Tuhan. Ki dulu waktu dengan mangsa maneh keuningan ditampi ku sesapuhna panganten istri. Atuh begituna nganuhunkeun pisan ka kedua kesepuhan di panganten pamegat rawuh istri. Tah acara seseng kudu kaini atas rente, dua rente, tilu rente, opat rente. Tah kali mana? Nyata daya deui simbolik hiji bulamana yang dikit ka ibu lamana nyangakeun cacanakan sae manteu ageun manteu mungtung dipoyot mana mungkin hiji ada tambah simbolis ya badikeun lah saeulah teh kitu nya mangga sok simbolisna sok mangga ayeuna salimeunanya iya mangga sok pelukan heula teh pelukan tah kitu nya cipika cupiki cenah kitu terus kan terus mangga ibu cari deui kitu nya gitu ya atas segala saja terus
Nah ayeuna panginten kantun nyerenkeun sanes estapakeun heula dacanakanana. Nah sumumum mangga kanggo kulawargi ti panganten istri supados ditampi ieu cacanakanana kitu nya mangga sok disimpan heula di mana mangga. Nuhun. Upami teh diampihkeun heula pilu dicanak deui ku ieu jangan mangga sok ditampi heula mangga disimpan heula ka paling mana lu pada di mana mangga sok pada di dieu wae mangga tah nuhun mangga di pembuka tali dia bangkeun Pak iya nah itu bahna eta nyaeta cara simbolis parantos dilaksanakeun alhamdulillah hidupannya aya dina kalancaran semoga itu mangga sok anu sanesna alhamdulillah gitu nah itu mangrupikeun hiji hikmah cobanya rezeki ti Allah gitu tah ieu teh kan tadi kita disebutkeun tong ditinggal rutina kitu nya bahnya urang canak wae hikmahna kitu tah bah ieu teh poin kawiji kadua katilu ke parantos rengse kitu nya anu kaopat nya terakhir acara nyarenkeun masrahkeun cacanakan parantos kitu nya kantun anu kapan ya poin anu ditunggu-tunggu ku urang sadayana naon cenah eta kalimat tulus margi tadi parantos disebutkeun ku pribados sejak pamnikahkeun kan iki nah kan calon ti bojolona atau salah sesepuhna ge tadi di panganten pamagat sadi pamnikahkeun saurna teh ieu dua panganten tah ayeuna mah ku pribados pada disarankeun kanu tanggung balarna nyaeta bapak penghulu kitu bahnya atuh sumangga ayeuna panginten kanggo janiki ngaliheula calikna kaluhur nah kanggo ka saksi coba nyuwunkeun saksi ku panganten pamagat mangga ieu ka sawarana bang alhamdulillah kitu nya ieu acara bade walingah urus bade dilaksanakan